teu karaos geuning para mitra dongeng teh nya. Karaman di Karang Kamulyan, karangan Raisa Lira dugi ka bagian ke-88. Masih kira panjang Mang Jaya? Mangga we. Bandungan teras dugi ka nomor sabaraha ieu itu lah. Mangga atuh. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi oge ku mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Atuh para mitra zaman ayeuna mah teknologi parantos majunya gitu. Atuh dongeng Mang Jaya tiasa didangukeun di mana wae para mitra ieu namanya. Bari kumaha bae oge, kumaha koyong mitra para mitra. Waktu kumaha oge tiasa para wargi. Wayah kumaha oge teh jiga di radio. Waduh, jam saanu kedah kempel gitu. Ai di YouTube iraha wae waktuna salse. Gitunya. Mangga hatur nuhun para mitra, hatur nuhun. Sareng deui para mitra ngadangukeun dongeng teu ka Bandungan ku batur ayeuna mah. Nganggo earphone. Nganggo earphone para mitra. Earphone aya nu teu nganggo kabel ayeuna mah. Nirkabel para mitra tanpa kabel. Kitunya para mitra Mang Jaya ngagunakeun kitu para kalan-kalan para mitra. Kitunya kanggo ngecek kanggo naon supados para wargi sadaya akan teu ngecek ka Bandungan ku batur gitu. Jangan nuju di mana-mana ngecek para mitra sadaya oh nya aya ieu mangga atuh kinten-kinten kitu para wargi mangga nyangakeun dongeng judulna Karaman di Karang Kamulyan karangan Raisa Lira bagian ke-88 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade enraskeun hanca dongeng anu katunda kamari carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulyan. Ye dongeng para mitra rekayasana Raisa Lira. Ayeuna para mitra nincak bagian ka sabadanya. Nincak bagian ke-88. Para mitra anu mulia mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna nyaeta Karaman di Karang Kamulyan. Dina akhir bagian ke-87 urang sami-sami ngabandungan Bah Suntama harita manggihkeun Ma Astini sareng Suntara. Suntara nu keur aya di pangberokan ya para mitra kumaha terasna dongeng mangga urang hanca bae. Ma Astini bangun karunya sabab katempo beungeut Suntara rada geuneuh. Tangtuna tapak nyiksa red ka Bah Suntama pok cumarita. Suntama, geura lepaskeun anak kami sabab anak kami mah teu boga dosa bari oge deuleu. Ceuk Ma Astini teu sirikna haok polotot ka Bah Suntama. Gampang perkara ngalepaskeun Ma Astini. Gampang pisan sabab ukur muka kunci panto wungkul. Teu hese. Ngan teu bisa kitu wae kula muka kunci panjara sabab kudu make syarat. Aya syaratna sangkan kula muka kunci panto panjara. Ceuk Bah Suntama tenangna kerang. Naon syaratna Suntama? Ma Astini muncereng bari leungeunna teterjel. Hayang leupas tina cekelan Bah Suntama. Babari pisan Astini. Babari pisan ceuk pikiran kula anjeun bisa nyumponan eta syarat sabab teu berat. Syarat nu diajukeun ka anjeun teh. Babari pisan enteng. Tai kuku. Ceuk Bah Suntama deui bari seuri. Suntama, tetela anjeun teh kejem sabab geus nyiksa jeung aniaya inung kula. Awas ya Suntama, anjeun kudu balitungan jeung kula deuleu. Ceuk Suntara pinuh ancaman. Cicing anjeun mah Suntara teu kudu itu campur. Teu kudu ilu bau bilung nyarita sabab ieu perkara kula jeung inung anika perkara kolot mah. Ceuk Bah Suntama. Red ka Ma Astini. Heug nuluykeun caritaanana. Kieu syaratna Ma Astini. Bisa kula ngalepaskeun deui Suntara anak anjeun asal. Asal anjeun naik cadra pikeun dikawin ku kau ya. Gelo sugan anjeun mah Suntama. Ceuk Ma Astini nyentak.
Bari dek nyabok ka Basuntama tapi Basuntama gancang newak bari pok nyarita. Ulama memang gelo asli. Sabab kagegeloan ku anjeun eta tingalikeun. Tinggal pilih we. Najek anjeun raek anjeun jadi pamajikan kula meureun anak anjeun salamet. Tapi lamun anjeun keukeun nolak, kadang tuh anjeun bakal nempo anak anjeun. Bar ukur layon wungkul. Kumaha kaharti asdini? Basuntama nyerenge. Mak, ulah kersa mak. Kena ambil saya di korban. Raga jeung nyawa. Kanggo pokona mah asa kanggo salira mak. Suntara Cumarita bari mencerong ka Inung. Bisa wae anjeun nyarita kitu Suntara. Tapi aing percaya ya. Sabab anjeun ukur ya sungut wungkul. Cek Basuntama bari ngabedolengeun Ma Astini. Tuluy diasupkeun deui ka kamar nu tadi cepret dikoncikeun. Suntama dasar setan anjeun sia Suntama. Tetela anjeun leuwih jahat tibatan jahat deuleu. Cek Ma Astini ngagebru-gebru panto. Sedengkeun Suntara ngahuleng ngadenge ancaman Basuntama nu saperti tadi diucapkeun ku Suntama. Nu tetela Basuntama keukeuh heudeuk maksakeun karep jeung kahayang. Suntara ngahuleng bangunukeun mikir naha kumaha carana pikeun kaluar ti eta panjara sarta pikeun ngalepaskeun diri nu jadi indung. Ngalepaskeun diri jeung ngalepaskeun nu jadi indung. Sabab dirina kacida teu panujuna lamun nu jadi indung jadi korban kabiadaban Basuntama nu tetela deuk maksa mirusa deuk make jalan kitu. Red Suntama ngarer Suntara ngareret ka Imas Prihatin jeung Mang Soyi nu sarua kerting haruleng pok Suntara Cumarita. Mas, kumaha pamanggi Imas ye? Nah, Imas boga cara atawa boga pamanggih pikeun urang kabur sarta bisa ngalipaskeun indung akang. Berkah akang mapoekeun ye. Cek Suntara menta pandangan ka Imas Prihatin. Duh katunya Kang abdi ge bingung puguh oge. Kedah kumaha atunya? Imas Prihatin ngahuleng sabab ngarasa bingung. Atuh Mang Soyi sugan boga bongbolongan. Suntara ngareret ka Mang Soyi. Duh pun dan junjek mangge. Pun mangge poekeun hu. Dina rasa dieu mah duh. Margi dipayun ge upami pun Mang teu milik-milik teuing mah. Duh kakumaha nasibun Mang teh ayeuna teh bet ngalaman deui lebet teh ka panjara. Kumaha tuh cep carana sangan urang tiluan tiasa kaluar ti penjara. Kalawan salamet punten junjek mangge. Mang Soyi ditanya anggur malikeun tumanya ngedalkeun kabingung. Mang Soyi mah dipenta bongbolongan malaha mere nam ieu nembrakeun kabingung sok teu puguh teuing. Suntara ngabalieur. Suntara ngahuleng para mitra sabab dirina keukeuh ngarasa hariwang kana kasalametan nu jadi indungna. Nyeh Imas Prihatin nyerengeh kawas nu manggih jalan pok nyarita ka Mang Soyi jeung Suntara. Kang Suntara oge Mang Soyi kumaha upami kieu ye? Pokna. Kumaha Mas? Aya jalan? Suntara curingha. Kieu nya tapi Rusia sabab bisi kadengieun ku pihak Basuntama. Kieu geura pamanggih abdi teh Kang. Ceuk Imas Prihatin. Imas Prihatin tuluy nyarita lalaunan di Bandungan ku Mang Soyi jeung Suntara. Nu teuing cara jeung jalan kumaha sabab harita ge can kagamar. Para mitra sadaya teu digamarkeun sacaya jelas ku Imas Prihatin dina mangsa harita. Nganu jelas katempo Mang Soyi jeung Suntara ting serengeh bari ungut-ungutan sabada ngadenge caritaan Imas Prihatin. Kumaha Kang oge Mang Soyi? Pokna rutret ka Suntara jeung Mang Soyi. Kaharti ku akang Mas. Muga-muga ieu cara sing lantip teu kanyahoan ku pihak Basuntama. Sangkan caina herang laukna beunang. Ceuk Suntara. Red Suntara ka saurang anak buah Basuntama nu kabeneran ngaliwat. Tuluy eta jalma teh digeroan. Ceuk naon Suntara ngageroan dewek? Pokna semugala. Sina ka dieu Basuntama kulaya perlu kitu. Pokna mencerong ka eta jalma. Teu kae naon Andika?
oke ngageroan ke gedung kula segala bari ge. Bejakeun kula aya bada mikeun jeung Basuntama. Buru-buru kitu. Mun nanyakeun bejakeun perkara pamentana deuk ditedunan. Ngan kula aya pamenta, cek Suntara deui. Anak buah Basuntama tuluy ngoloyong deuk bebeja kanu jadi guruna. Nu teu mangku kesababaraha waktu geus kurunyung Basuntama nyampeurkeun. Pok Basuntama cumarita. Deuk naon Suntara? Pokna bari mencrong ka Suntara. Kula bakalnya tujuan kana karep jeung kahayang anjeun Suntama. Nu hayang ngawin ka inung kula ye. Ngan kula hayang ditepungkeun jeung inung kula sabab kula bakal ngolo-ngolo sangkan daek jadi pamajikan Anika. Cek Suntara menidariana keur. Ngadenge omongan Suntara kitu nyeh Basuntama seuri pok nyarita. Bener eta carita teh Suntara? Pokna bangun anu cangcaya. Keur naon kuring ngebohong Suntama? Kuring ayeuna sadar yen taya hartina ngabangkang kana kahayang anjeun. Nu sasatna jago pinuh ku ilmu. Tapi kuring ngerasa ragu ka inung kuring. Wahina kitu geura bawa atuh ka dieu ye. Pokona mah bawa pokona mah inung kuring teh sabab kuring rek pokona mah lah rek ngobrolan we ka inung kuring. Yen ngabangkang kana kayang anjeun teh kacida salahna. Turta kacida ngarugikeunana. Kuring mah bunga pisan sabab bakal jadi saurang anak kubu nu gagah sakti. Turta dipikasieun ku balarea. Suntara teu euleum-euleum para mitra muji ka Basuntama. Atuh puguh we para mitra Basuntama meuni bunga liang irungna meuni beuka. Turta harita ge Basuntama teh geus ngarti kana kahayangna para mitra sadaya. Turta ngarasa gumede dumeh dipuji bebeakan. Harita ge para mitra ngaso heula. Para mitra anu mulia, harita Basuntama seuri ngagapdak. Memang kudu kitu, ari kasebut ngarti mah. Sababnya teh ngabangkang ka kula taya hartina. Moal aya kameunangan. Kula ngarasa bunga sabab anjeun geus ngarti kana kagagahan kula. Kedaguan gasa geudeung. Kula deuk mawa heula inung anjeun. Cek Basuntama tuluy ngaleo. Basuntama meuni bunga hate dumeh Suntara geus leah hate. Sejanya tujuan kana kahayang turta cenah deuk ngolo-ngolo maastin sangkan daek kalawan sadrah kana kahayang dirina. Ugu sasatna keur bungah bea kadaek poho dina sagala-galana turta teu boga pikiran rangkepan. Sok padahal caritaan Suntara tadi nyata pinuh ku panipuan wungkul. Dina harti ukur reka perdaya pikeun nyalametkeun indungna dina cangkreman Basuntama. Kituna Basuntama para mitra dibarungku ngaheot sagala rupa. Bari ngalagu cenah para mitra sadaya. Teuing laguna nahaon mun jaman ayeuna mah meureun para mitra daun pulus mun jaman ayeuna. Ngagambarkeun hatena keur dipinuhan ku galura katresna. Sabab moal lila deui kahayangna bakal ngawujud. Bakal pangantenan jeung rana geulis sanajan kolot ke kolot kalapa. Maastini sedengkeun ari Suntara mangsoyi jeung Imas prihatin silih reret. Bari sareuri basa nempo polah Basuntama teh tetela geuning bisa ditipu. Maranehna bangun gede harapan yen dirina bisa salamet bari gampang lulus banglus taya halangan harungan. Kituna teh make jeung tepak toel sagala rupa sabab jalan nyalametkeun diri mimiti katempo ngabulungbung. Anu pikun mah Basuntama teuing belegu ge teuing kaburu ku bunga sabab teu boga rasa curiga goreng ka Suntara. Tapi nu jelas Basuntama geus asa kekejotan dirina. Bari hayang ngagulang gaper maastini nu salila ieu kapicang cambeurang jeung peuting. Aya paribasa peuting kapi eling beurang kapi cangcang. Atuh hate lengket masket teu beunang dipapalerkeun. Gancangna carita maastini jeung Imas prihatin geus nyanggupan.
yen jatuh kerami Maastini jeung Basuntama ge oge imas prihatin kaki jabud bakal dilaksanakeun 3 poe deui. Turta sakumaha rarancang teh Basuntama deuk ngayakeun saembara adu jago turta nu jadi jagona nyata si Gombar. Sarta Basuntama nyaluyuan kana kahayang Maastin yen pikeun tukang rias dipasrahkeun ka Maastin na bakal manggil urang mana nyakitu keneh Suntara geus sadrah cenah pikeun jadi wali na Maastin nu bakal kawin ka Basuntama. Diwalian ku anak para mitra sadaya sah nya. Sanggeus rengse babadamian bangun anu teu sabar Basuntama. Poe eta kenehani nikah ka sababaraha urang anak buahna. Apunten. Pun nitah ka sababaraha urang anak buahna. Pikeun nyebarkeun beja yen 3 poe deui ti dayeuh Karang Kamulyan. Nyatana tepatna poe Minggu bakal diayakeun adu jago. Nu bakal aya hadiahna nyatana nu bisa ngelehkeun jago andalan Basuntama bakal dibere hadiah mangrupa duit nu lain saeutik-saeutik. Turta bakal dibere kalungguhan nyatana bakal dijadikeun wawakil ku Suntama. Kitu parentahna Basuntama. Harita keneh sababaraha urang anak buahna ngalaksanakeun pancen. Nyatana nyebarkeun beja ka unggal-unggal dayeuh. Akhirna beja nyebar ka mana-mana. Sababaraha urang jawara geus siap jadi patanang pikeun ngadu nasib di Karang Kamulyan. Nya kitu keneh beja ieu teh nepi harita keneh nu pangheulana ngadenge eta beja para mitra sadaya. Para mitra pamiarsa, harita pramuda nanya ka Santana. Maksud Kang Sana teh kumaha? Bade ditaragal, da kurarasa Nabi memeureun kawasna upami kitu mah. Kang tos aranjeunna ge siap pikeun ngahadangna. Komo di ditu kumpul para jawara. Atuh santeuna we para jawara di ditu nu aya teh ngabela meureun ka Suntama. Cek pramuda para mitra sadaya tacan ngarti kana maksudna Santana. Bener pisan Tana, urang moal bisa kitu bae kalawan gampang. Sabab Suntama kiwari geus beuki gede kakuatanana. Sabab cenah urut anak buahna kira ngaji ge ngahijikeun maneh ka Suntama. Mama kubu neuteup ka Santana. Mohon pami ditaragal mama. Kana tangtos urang nu bakal cilaka margi sami sareng orai nyampeurkeun paneungeul. Iwak nang tang sujen. Sabab kakuatan wadia baladna Suntama teh tos namihan. Santana eureun heula nyarita. Dupi gagasan akang kumaha? Santini tumanya, kieu geura rencana teh. Dina eta caranya tangtu kakuatan utama bakal karumpul di tempat sayembara. Tah. Sedengkeun ku perkiraan abdi mah dina ayana ge penjagaan di tapal wates. Tangtos ukur anak buahna Basuntama nu sakira bisa dilumpuhkeun. Kalawan gampang. Tadinten enjing abdi bade nyusup ka Karang Kamulyan bade nepangan palebe. Margi abdi terang palebe masih kene satia ka ama. Didinya palebe sina nyusun kakuatan jeung warga nu masih kene satia ka ama. Tapal wates teh apanaya obat ama. Mun maksa teh jalan lebet ka Karang Kamulyan. Penjagaan paling kuat tangtosna di palih kaler. Da urang sadayana kedah jalan di palih kaler kanggo ngalumpuhkeun penjagaan. Sabada penjagaan tiasa dilumpuhkeun sadayana kedah lebet ka tempat sayembara nu tangtos kedah nyamar. Mun maksud teh kumaha we lah pokona mah. Sangkan Basuntama atawa anak buahna teu apaleun ka urang. Sedengkeun abdi bade nyusup ka bumi nu dianjerkan ku Basuntama. Ku abdi bade diduruk we maksudna mah kanggo ngalihkeun perhatian Basuntama jeung balad-baladna. Mun tangtos we atuh nu sayembara bakal diayakeun di bale. Sedengkeun panganyerkan Basuntama ayeuna teh tabih di bale margi tempat urang anu makaduruk mohon sababaraha waktos kapengker. Tah terasna urang tiasa bertindak sakumaha rencana urang ama. Para mitra cek Santana ngebrehkeun gagasan dirina. Kituna bari ngabagi reret ka sarerea. Sarerea atuh para mitra ngahuleng bari silih reret. Ku ngadenge gagasan Santana kitu teh puguh we. Santana kerung sababaraha kali malah macarici.
Harita ge para mitra mah santana kerung sarerea malah caricing. Pasti eta rencana teh jang tanah. Mama Galung netep ka santana. Abdi yakin mama yen eta rencana bakal nguntungkeun pihak urang. Cek santana bakun ya bangun yakinaker. Mama Galung mesem. Ama ngadukung pisan kana gagasan hidup jang saata santana. Turta gede kabela kalemah cai. Ngan mama teh teu panuju tah. Dina palebah ngaduruk imah. Nyapan eta teh imah rakyat urang. Mun kudu diruk mapan hartina ngarugikeun rakyat mere. Cek mama kubu netep ka santana. Abdi ge tos ngemut kana perkawis eta mama. Nanging ku emutan abdi asa aya jalan sanes lintang ti kudu kitu. Mun apan sagarupi perjuangan teh kada aya pangorbananana ama. Keun perkara bumi nu jadi korban mah tiasa dibadantenkeun deui. Sabada karang kamulian tiasa karebut. Cek santana pepeta. Sarerea ngahuleng kawas nuker. Ngamanaan caritaan santana turta kawas nuker nimbang-nimbang. Kumaha pibalukareunana. Rupina mah kedah kitu mama. Margi pamenak abdi ge asa teu aya jalan sanes lintang ti kedah ngagunakeun eta gagasan. Pramuda nya tujuan kana rencana santana. Sabenerna pikeun pramuda lamun teh mah Ki Binarung teges kapimilik deui ku dirina. Kana tangtu dirina baka sorangan ngaburak bari karang kamulyan. Da puguh pramuda ukur boga kakuatan sakumaha mistina ngan teu boga Kai Binarung wungkul lantaran teu bisa kapimilik deui ku dirina. Mama, nah mama panuju kana rarancang pun anak. Cek mama kubu Arya diparangin ngareret ka mama ajengan Galung. Oh, eta mah kumaha hidup wae, sabab mama mah geus moal ulu biung dina perkara ieu mah. Sabab mama mah geus kolot, era kudu ancurug kana kajawaraan deh. Ngan sanajan kitu, mama ge moal lepas tangan. Di mana aya kariripuhan maka paksa mama turun tangan. Cek mama Galung. Teu mere kaputusan anu hartina mercayakeun sagemblengna ka mama kubu. Para mitra anu mulia, mama kubu ngarenghap ngadenge caritaan mama Galung teh. Teu lilapok cumarita bari neuteup ka santana. Nya kawas nama taya jalan sejen deui santana. Urang kudu nempuh cara eta. Mamaku akhirnya tujuan kana gagasan kitu nu diajukeun ku santana. Ngan mama terek tumanya kahidap. Tadi nyabit-nyabit perkara rakyat karang kamulyan. Mama teu panuju lamun rakyat dilibetkeun dina ieu hal sabab mama yakin kana tangtu pihak rakyat bakal loba nu jadi korban. Sedengkeun mama embung kalengitan saurang oge warga dinya. Sokomo leungitna sabab sarua jeung ku urang dicilakakeun. Sabab Sinatarung jeung anak buah Bah Suntama. Cek mamaku. Abdi ge teh maksad kitu ama. Abdi ge alim ai kedah ngalibetkeun rakyat mah sabab tangtosna bakal jadi korban. Namung rencana abdi rakyat teh disina midamel kariweuhan sangkan Bah Suntama sareng anak buahna kabeur. Cek santana pepeta ngayakinkeun rencana. Ieu perkara jawara nu bakal milu sae mara kumaha? Tangtu para jawara aya nu pro ka Bah Suntama. Cek mamaku huleng santana ngahuleng. Sabag karek sadar tadi teh teu kapikir perkara jawara nu bakal milu patandang. Red ka pramuda, red ka mama Galung bangun menta bantuan pamikir, pikeun mecahkeun hal eta. Para mitra anu mulia tungtungna dibadamikeun, digambarkeun kumaha-kumahana ngahareupan sagala masalah anu cenah bakal dihareupan ku manehna. Pang-pang nama nu penting karang kamulyan kudu kapimilik deui. Kitu akhir babadamian. Cunuk kana waktu ningang kana mangsa. Harita nepi ka poe nu geus direncanakeun nyata poe Minggu. Dihareupeun bale geus dijieun panggung pikeun ngayakeun saembara. Nu digarawe pak-pikpak nyieun panggung tohaga sabab deuk dipake pakalangan pikeun tarung adu jajaten.
sedengkeun Basuntama jelang jeleng merhatikeun ukur digarawe. Kituna paromana bear marahmai sabab paniatan geunaan nyaningkeun Maastini bakal laksana. Oloyong Basuntama ngoloyong balik deui ka panganjrekanana meninga gedi. Brai mukakeun panto tuluy asup ka jero. Waktosna se. Rupina dugi ka dieu bae heula para mitra. Insyaallah urang teraskeun bagian ke-88. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga premios.